Sanajan hirup aya tina kayaan tungkara, heureut pakeun usat bahan, lieu eueuh ragad teu aya. Anu temahna minang nyerucutkeun cimata lantaran kaayaan teu paku jeung leulian. Sanajan aya ngariung minang dikapilainkeun lantaran teu papak tara di aku. Lamun nyarita tara aya nu ngabandungan najan sakumaha jujurna. Keun kaseh. Da pangeran mah uninya. Najan batur alim nguningakeun. Pangeran mah marengan najan batur alim marengan. Ulah hariwang tong salempang kaseh. Sanajan batur kahidep ngahina nyaci maki. Tumamprah sumrah ka pangeran narimakeun eta hinaan. Yakin hiji waktu hidup bakal aya tina kaunggulan. Alah, di mana ieu? Oh, ari barudak kamarana ieu. Aing ditinggalkeun deui wae nya. Di kumaha ieu? Lah, geus ditinggalkeun deui budak. Ku balalangon incup teh nya. Aing ditinggalkeun. Neangan warung heula mendingan diri jajan. Kemana sih emak tinggal di mobil? Ya, mana ya? Enggak. Tinggal ya. Waktu itu ya. Ini buat mana tadi semuanya? Dadaring rumungsur murut tampian. Hari emak mana wae? Meni lila geuningan. Enjang nisieun emak anu nyulik. Banget sih ya aing dikeremna mobil meni hayang gigi kuat sajam. Aina di marana-marane. Ayo wes uang karung si teteh. Si tetehna bager, bisa lagi mah. Ayan itu. Ayo atuh ka beneran mah hayang gigi. Hujan kembang sumaur ka pajajaran. Widadaring lumungsur murut tampian. Ngadon siram dileuwih sifat tahunan. Dengkleng mineng galang. Kuno menting ari salaria aing ditinggalkeun na mobil. Meni hayang gigi kuat neangan ka ditu ka dieu Gusti. Ampun meni kuatan berat brot hitut meni teu dibuka-bukakeun panto geus sajam kan aing dibukakeun panto. Kalian we atuh isapitutna kumaha? Aya modon sautik mah. Bacot sia aing meni nguna. Disepitut sorangan. Tadi abdi teh bade pesen kopi, terus rokok filter, terus ciki, budak dasar budaknya hut badak jukut araraya. Masakan tanah Molina. Hari si teteh mun samarupna uing teh meureunnan bemo dioligan. Teteh ka di atuh. Suang ka dieu jeung euceung nyarita.
Punten ari teh saha? Oh tidak sami atuh ece gitunya. Ari ieu teh aya naon-naon kita teh? Aya Oh mohon. Terus naon deui? kopi. Kopi gitu. Aya Aya kopi deui aya gitu. aya mie. Oh seueur aya deui. Ari kejo aya? Aya keneh wae. Aduh mohon. Ari tadi itu teh ka Curug Sadin mohon. Ya abdi bade daftar heula, abdi bade tadi itu ka Curug Sadin nya. Aduh nya bosen teh nya warungna ieu di pinggir bukit angin sepoi-sepoi kuat ngemplong. Ya pokoknya mah para wargi sadayana anu berkunjung ka Curug Sadim. Di mana teh alamatnya teh hilap di abdi mah? Oh di Dusun Panaruban, Desa Sagalaherang, Kecamatan Desa Cicadas, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang. Sok linggih wae ka warungna Teteh Ida aya namina warung Iteung gitu nya. Pokona mah raos lah tempatnya bilih bade leleson, ngopi dan sebagainya rek guguleran, suguhana rek puncak, suguhana luhur. Pokona disadiakeun eta jurang pemisah khusus nu galau nya. Ya pokoknya mah abdi bade ka Curug Sadim pokoknya mah tunggu di dalamnya ada apa gitu nya. Ah, ini kan tuh. Mandi kok boy. Atuh. Nah itu, guru udah siap-siap. Dilewi di patakunan katumbiri melengkung di kahyangan hujan kembang sumawur kapajajaran ngadon sirah di pasar Bapak punten abdi di Cekopo di Seniman Muda Palawang Selatan. Abdi bade kunjungan sabar tiket lebet ke Bapak 12.500 per orang gitu. Kami ieu teh per mobil pokona datang per orang begitu mohonnya Pak. Ari sareng Bapak sanamina? Pak Ule. Oh mohon kami tadi mana Bapak teh? Panaruban berarti Dusun Panaruban, Desa Cicadas, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang itunya. Jawa Barat sanes Pak. Jawa Barat Indonesia. Abdi mati mas galangka kos kieu. Ayo aku baru dah. Sabar apa tiketnya tadi teh? Dengan sabaraha jalmi sadayana. Sadayana teh 8 Pak. Mohon. 45 genep 78 kan kali 12.500. Mohon. Dan tanpa 100. Oh mohon. Nyanya. Oke. Langsung kalebet we abdi nyatanya. Aing mah ari budak teh geus leungit deui ti hareula wae kuat tegariras. Bisi leungit aing mah melang ijabah di tempat batur. Aya naon ambu? Ngomong naon si eta? Naonnya gagerem kitu? Ayo atuh suang nyusul budak. Hayu atuh suang lengan budak ka ditu juang leumpang. Aing bukan. Gageres eta. Tebur ah. Teruskeun da curugnya. Nya. Jempe kaulah tundu. Ya masih jago ya teh.
jauh kene. Oh Gusti mending mendaki dunung lewat ke lembah iya Gusti. Ini jam deui. Jam deui. Jadi ujiannya cuma nyaliran gitu. Ada lagi ayah. Wayangan. Mana sih jantan? Ada. Abdi si Cepokoy di Seniman Muda Karawang Selatan. Bade maros hari video kenaon namanya Curug Sabin, berarti abdi teh salah asup gitunya. Kamanawi tujuan di bumi teh bade ka Curug Sabin, bilingna kamana kitunya kamari oge tujuanna bade ka kebon jambu, kalau ka kebon jeruk, kalau ka Jakarta. Kebon jambu kan Cariuk, abdi kalau ka Jakarta ka ditu ka RCTI judulna teh. Oh iya, endahnya Pak. Jadi ayah wahana naon-naon wae Pak. Ya, biru kita beneran Mohon. Terus bisa disebutkan tuh biji itu wahana. Mohon fasilitasnya gitu. Fasilitasnya kami kanggo ngakem. ayah. Ya, Mohon lapangan luas. lapangan luas sabaraha pamilikan di kita. Kami per malam. 30.000 per malam per orang. Tendana nyerak nyalira teh. Anak ngalira mangga bebas. Oh nyerak nyalira. Ada nyewa we aya. Itu air video oh yang lamun tenda video itu kabin kan tebing video itu bisa salahnya Kapasitas kedepan teh tenda teh 250 orang itu apa per tenda tenda. per tenda menang kejo henteu Bapak Yang itu. engko deui wae meureun keuri beuteung abdi mengekeun benten deui biasa mesen gitu dadakan Biasa ke warung-warung teh. hari ieu ka alamatna di dusun mana Bapak Alamatnya teh Kampung Panarukan. Nuhun. Di Cadas Kecamatan Cenglerang, Sagala Herang Kabupaten mana ieu Subang. masih Subang pokoknya nya Pak pamirsa daya di mana we ayana nu bade rekomendasi piknik tahun baruan hari Idul Fitri Idul Adha sok mangga seping we ka Curug Sabin alamatna di dusun Kampung Panaruban Desa Cicadas Kecamatan Sagala Herang Kabupaten Subang pokoknya adem tepatna kitunya biasa ngendong oge khusus gastrak geng-geng motor kitu genggong dos model-model abdi kitu biasa ngendongnya Hejo mah aman bernya Pak aman nuhun yang tuh satu abdi bade ngebakelanya Pak hatur nuhun patu acennya Pak nya Sampurasun Pak Pangdi salam simkuringnya di SMK Channel di mana ieu Mak? Di mana? Di Curug Sabin nulersna alamatna di dusun Panaruban Desa Cicadas Kecamatan Sagala Herang Kabupaten Subang. Pokoknya buat kalian yang butuh refreshing buat liburan sekolah refreshing ya sorry bisa langsung aja ke sini curugnya bagus curug apa Mak? Curug Sadim ya nih buat curugnya di belakang ya pokoknya di sini bisa ngecamp juga referensi banget lah buat tempat ngecamp liburan sekolah ya buat tiket masuk tadi barusan di depan cuma Rp12.500
terjangkau yaitu per orang. Kita juga disambut sama Babin Maspol, Babin Kamar setempat, alhamdulillah. Di Maspol ya. Responnya baik gitu. Bapak Wali Kota Subangnya alhamdulillah responnya baik. Kita di Timbelan doang ya. Pak yang di Timbelan yang kita batu ya Pak. Ya pokoknya buat kalian jangan lupa ya kesini buat liburan tahun baru, tempatnya masih asri. Asri banget. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun. Aduh, nyesel banget guys, udah nyampe Curug Sadin tapi lupa bawa salin ya, jadi nongkrong aja di sini ya, bisa lihat yang lain pada mandi, dingin banget asli, curugnya bagus. Nah, si Kokoy masih pada main, si Ote aja udah nyerah, si Ote. Nih. Dia nyerah, cuman tapi nggak bawa salin. Soalnya kan mau lanjut ke Bandung. Jadi daripada ini, males itu supir. Bagus pokoknya. Curug Sadin masuknya juga masih terjangkau. Satu orang Rp12.500. Ya. Pokoknya buat liburan tahun baru wajib banget di sini. Rekomendasi banget. Dingin. Buat warga Karawang, Cikarang, Bandung, Purwakarta, Subang dan sekitarnya, pokoknya yang belum mempunyai rekomendasi wisata untuk akhir tahun, yuk mari merapat ke sini ke Curug Sadin. Aslinya guys, dinginnya minta ampun. Yang terletak di Dusun Panaruban, Desa Sadas, Kecamatan Sajalaherang, Kabupaten Subang. Sangat rekomendasi buat wisata keluarga, camping dan underground. Nah, pokoknya buat kalian yang masih bingung buat liburan tahun baru, terus liburan akhir sekolah mau kemana, langsung aja datang ke Curug Sadin. Di sini curugnya masih asli, pokoknya ya masih asli banget. Buat bayarnya juga masih terjangkau, per orang cuma Rp12.500. Tapi udah masuk lokasi, indah banget pemandangannya guys, pokoknya lihat tuh curugnya. Pokoknya buat kalian wajib banget kesini ya, rekomendasi buat kalian yang belum ada tempat rekomendasi buat main. Seru. Kawan, ngeunah. Terima kasih kepada pemerintahan Kota Subang, Kepala Desa Panarukan dan sekitarnya. Nantikan ya vlog-vlog kami selanjutnya di destinasi-destinasi wisata yang ada di Jawa Barat tentunya ya. Oke? Wassalam.